Aing mah kakara ka dieu dulu kudu tempat nage meni luas keren demi emang segagah be sakieu mah gagah. Ih ngaji doge. Iya barudak tingalikeun ieu ngaranna Lancah Maung. Ieu Lancah Maung rada galak lamun ngegel kana urang. Teh harek moto. Nya sok. Bacot. Awas dia. Lancah Maung ieu bisa dijadikeun ubar barudak. Bisa dijadikeun pake numbuhkeun jenggot, bulu-buluan, terutama bulu anu handap. Tuh tingalikeun barudak bisa ngangkat beban, bisa ngangkat sayangna ti handap ka luhur. Adareu kunaon? Teu. Pulpen aing dicokot, panghapus aing ditiiskeun. Dia ulah sok ngabelaan si eta. Aing mah hewa ka si eta. Kunaon sih para sia? Namun dari lelaki, geulutnya di luar. Nu gitu-gitu bae kudu para Geus lah. Geus. Baheula ge kami teh dieu ngurusan oray, ngeun ayeuna keur rame Lancah Maung. Sok tingalian bae heula nya ku Daria. Bagor, iya nu gede mah lancahna. Aing ge pernah diegel ku Lancah eta sampai baru dengan aing. Demi. Bener deh. Piraku heh. Sok geura tingalian bae nya. Tingalian. Dulu si Neng. Ngagedean bae juburna. Kabita aing ge. Caheum. Ih Lancah Maungnya gemes-gemes. Sok anu mana Neng, anewakeun. Nu mana nya? Ih, atuh sok milih bae. Anjing. Neng, penting daek teh ulin jeung Kumaha nya? mun daek ke dijemput wa. Daek teu. Bising anjing arek kadararieu nyandak Lancah Maung ti rompokna masing-masing nya. Anu ieu a. Neng, tinggal itu ka luhur. Eta aya lancah di dinya. Neng ulah deket-deket nya bisa dicocok. Dari amat dede ge bobogohan bae dak. Ka mana sih? Neng. Moto. Ya, kedap deh. Oh biasa, ngon. Biasa gerak-gerak nek foto mah. Munduran neng nak. Nya, ti dia nya. Siapnya neng. 1 2 3. Hiji deh neng. 1 2 3. Udah ya. 1 2 3. 2 3. Oh, neng.